Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Beunghar Sombong. Mendingnya aya masih mending nah, tapi pelit. Nah, aya nu beunghar sombong plus pelit teh. Nu kitu teh kumaha Ki? Biasana beunghar teh kadang kabawa ku awewena. Ya, awewena teh boga si indung nanti kitu boga anak nanti hiji-hiji tah kabawa ku awewena, da awewena bogoh teh nepi ka beunghar hirup jeung awewena. Tah didinya teu bisa ngarasakeun anu kahirupan sangsara. Jadi jug beunghar temannya, mobil aya, misalkan toko aya, naon aya, kontrakan aya, giliran misalkan teh batur nongkrong, mana liwat na motor alus, arudud atuh euy, nongkrong teh eueuh udud eueuh kopi cenah. Untung teh dibaledog ku batur. Tanu kitu teh asupna sombong. Mentak naon mun bari dibere kopina kanu nongkrong teh misalkan malam minggu tah ududna ulah sampai ngomong gitu tapi bari jeung teu prakna. Aya deui malarat balangsak angkuh. Keur mahirup malarat balangsak angkuh. Gayana heuh kos nu beunghar tapi kanyataan nol besar. Aya anu kitu ge. Siga nu beunghar nanaon hayang diistimewakeun, hayang dispesialkeun. Nepikeun kanu masalah daang kudu disuguh-suguhkeun lamun ngaliwet naon teh. Tah eta teh gaya menak kanyataan belangsak. Emang aya nu kitu Ki? Ngajeddig. Jelema zaman ayeuna mah macem-macem sagala aya.